Gusti hirup abdi teh kieu-kieu teuing eta. Mun teu butuh mah moal dae kikieuan teh. Kahayang mah kos batur tinggal kecrek hurung. Trek hurung ieu mah kudu kieu heula. Dipotong-potong. Terus kokod geus bareuh oge da kumaha nya hidup susah mah. Andalkeun nu jadi salaki gadagna teh molor we jeung molor. Ieu mah tiap dititah teh teu gerenah awak, rujit ngadengen lagi. Aya budak dua tampalakan nalang. Kitu we jeung kitu nyaho indung teh. Sakieu kaayaanana. Heueuh lamun seug teu ieu kana ieu mah kana dosa hayang gerak siga batur teh. Heueuh ente inget dosa mah rek ka ditu we lumpat. Rek ka TKI ke Malaysia ke Arab. Tapi da ketang karunya ke anak di nya ge ka salaki nu siga careuh bulan ge da nyaah ketang. Tapi keun we asa aya milikna we nu penting mah sarehat. Sehat urangna, sehat bapakna, sehat anak-anakna. Sigana geus cukup peureun sakieu ge mahi keur ayeuna mah. Alhamdulillah Gusti sakieu ge. Aduh, suluh tos meunang. Ari anu erek disuluhan anak naon? Da puguh beas teu gableg. Ayeuna cenah aya bagian teu kabere. Ai hirup kita sok katurug katutuh. Anu boga beki loba, anu teu boga beki eueuh. Heueuh nu kumaha deui nya hirup masyaallah. Lieur. Sugan atuh urang neangan sugan aya naonnya. Taleus kitu Urang kokore heula ari teu diparaban anak jeung salaki da sieun dosa nya ibi teh. Sugan atuh urang ngalataleus heula ka di sugan aya urang ngorehan. Alhamdulillah Gusti aya geuning ieu. Milik peti mana we geuning. Nah ini pageuh kieu aduh. Alhamdulillah beunang geuning. Alah gede kieu Gusti, ini resep kan gede teh abi mah. Aduh. Nah ari taleusna eueuhan. Paduli teuing keur bapakna cenah dileg-leg kieu mah. Sakieu ge cukup ketang. Kemana barudak teh di? Ieu. Ka mana nya? Ieu. Abdul. Aya naon, Mak? Aya naon. Indung ti taradi teu ningali indung. Ningali di taradi ge. Di mana atuh? Kurusukan we keur kitu di ditu keur. Lain bantuan indung, nyaho indung teh ngalah sulu, ngalah keur tuangeun ayeuna. Eta jang para bisi bapak. Atuh ari geus di imah mah keur saha we. Ayeuna mupa maneh geuleuh atuh da indung mah mes teu geunah awak engke mah ku aing walakeun kana sungutna geura tuman. Si bapak mah keur aya we di imah ngagoler we. Jelema naon anu kitu? Anu kitu teh jelema naon? Corona cenah. Tah, ayeuna mana adi maneh? Tuh di ditu di lebak. Garawan. Jelema mah Jangius ka dieu. Moal ngeunah podolna jelema mah ka dieu. Gimana naon? Aya naon teu ningali ieu indung capek ti taradi. Ieu mah kadeun kitu we. Tadi teh ulin heula. Ulin we gawe teh. Ari si emak tos ngadahar daging ayam atah gitu. Buka entong gatal. Aing teh lapar bieu teh ting naon itu di ditu aing digares we da lapar atuh indung teh. Anu mah Abdul maneh bawa eta suluh tah tanggung. Ka mana? Piraku ka neraka. Ari geus ka mana ka imah ka mana? Atuh nya ka gogobrog. Hayu atuh, Mak. Sok tuh panggul. Mana ti heula? Eta sok Abdul bawa. Eta Yus bawa maneh. Si emak. Baliknya. He. Doraka ka indung teu baleg. Doraka. Tuh, puas ta eta kawalat eta. Pokona mah hayu mati heula.
Bapak ditinggalkan sorangan. Alhamdulillah Gusti. Sia nih bareurat. Di bareurat pisan. Aduh Gusti Allah nih capek kieu Gusti. Lamun segeus ras henteu ieu ka salaki. Saboro teuing kalaparan ge. Gusti Allah. Abdul. Can ieu teh niupseun heula di. Mana sana korek teh. Gusti. Nah, ambil di hese teuing itu cenah di. Masa Allah. Ini hese ari kerudet kieu nubseuna oge Gusti. Aduh Gusti Allah. Panas geningnya. Komo engke beun api neraka. Abdul kabeneran. Beneran naon si mak cita radi teh ngamak we. Rek teu amak-amakan kumaha indung teh ieu. Indung teh geus capek Gusti. Capek kunaon atuh? Capek kunaon. Kahiji capek gawe, kadua capek perasaan mak teh. Punya perasaan mak. Da mate jelema. Jelema sugan teh keresek. Bangkar warah teu uyahan hirup teh. Teu boga ide kau hate ka indung teh. Si bapak kemana? Dasar bapak maneh mah teuing Gusti. Teu neuleuh pisan tuang. Ieu maneh teh kudu nyaho atuh. Nyaho bapak maneh teh gawe. Cara dige. Heuh atuh ari nyaho mah tong dikituan era ku batu. Yang tuang atuh da. Wayahna ieu kana mah. Urang teh jelema, urang teh sagala tuh boga aya bagian di ditu urang mah teu kabere nya teu kabere hate teh teuing kumaha teu katuliskeun juri geureun mah sigana mamanya aing mah yang mah belum tah. Astagfirullahaladzim anak-anakan Nah sakitu-kituna eta ge capek. bulu mah yang jajan mah Eta mah belum mah eta belum. setelan Aing hayang nyatu teu kuat beurih beuteung mah. Mana didikan saha eta ngomong pendidikan si emak we kitu Mah. teu mah teu masang didik kitu. bulu Eta atuh pokona mah mah teh aing ngelapar sok-sok teu kuat teu hayang beuteung jajan ngoetan. Wiji hayang jadan hayang tuang ieu hayang beuleum bulu mah cik atuh sabar. si bapak tuh kemana si bapak Teuing bapak sia teh tutul aya eueuh tadi mah da nyeri awak senang hari. Gua mah ya beuteung geus ngoetan nya bilatung geus bari kieu lah. si bapak teh yang mah bisi ieu bisi onam kumaha Daguan heula atuh. Bapak sia Heula sabedeung deui tengah asa. dasar si pocok. ayo Daguan. mere jajan di Bapak sia mah ngarareunah we. Ieu Aya naon? aya naon ngarareunah we hirup teh. Nah kumaha ngareunah kumaha? Ih, pamajikan ribuh kieu anak sarua ari Ieu. adeun ngaringkuk we. Kapan itu si bapak teh gergering itu jadi awak. Nyeri awak gering paribasa nyeri awak eta mah alasan hungkul. Itu kumaha teh panas kieu ieu panas tuh. Tur panas. Nah tinana atuh bisa panas gitu. Heuh papanasan kamari entar papanasan teuing. Pantesan atuh. Ih. Aya naon atuh? Itu anak-anak kan nu hiji minta jajan, nu hiji hayang dahar. Bere atuh bere. Emang bere ku lebu kunaon? Kapan ari nu sapoe 1 juta tadi kamanakeun atuh? Alhamdulillah. Kapan ku urang teh dibere 1 juta sapoe mah teh ieu keur para barudak. Mata sia 1 juta. Tah sia mata sia sih aing keur ngeureun awak teh sare deui ah. Sangeunahna. Kira sare deui ah. Majarkeun 1 juta sapoe. Dibere 1 juta nu teu mah kana naon.
bagi kana naon atuh teh sapoe 1 juta teh. Ngomongna meureun kudu jeung tah jeung ieu tah ngomongna tah sok. Naon ieu teh? Eta naon? Mun ngomong jeung nu kitu atuh da paeh ieu mah. Anu rek percaya dibere 1 juta sapoe. Jige barudak paraban heula kitu urang muduk pandeg sare ieu teh teureun awak lah lieur. Jangar kana sirah teh teh. Ieu tah lalaki urus tunjuk teh tah. Keur mah sirah panas, tah mah ieu geus sabrek wae beuki panas sirah teh teh lah. Bae mau darep buku atuh rek kitu mah. Jige anak bere dahare barudak kitu hari itu. Sare deui urang mah. Ka ngacobrak wae gararan deui. Salaki udah gadung gitu teh. Ih, situ uyahan. Situ boga ide koh. Uyahan masina masak sia teh. Uyahan mana uyahna tuh? Heuh ngejepet tong ngaganggu wae aing di sare lah. Tanggung jawab ka majikan. Panong geus teu kuat, ceuli geus teu kuat teh. Sirah teu kuat, kabeh geus teu kuat. Kumaneh teh aduh aing di sare heula. Jika itu budak bere dahar kitu. Sarua aing. Yang dahar mah. Geus sia teh sabodo teh. Jadi gitu budak we dahar sare betul sare diganggu we teu beuki lieur mun sirah teh. Kunaon ngahariwangkeun maneh teh rek kojor. Sama lain kitu. Aing teh nyeri ieu tingali tak sirah eungap. Dada lieur. Sirah dada lieur. Waras henteu ieu maneh. Apan keur lieur karenana oge. Dasar maneh mah. Ieu kahanap bocor aduh. Bocor. Barudak teh ka dari cenah ka dieu barudak buru aduh. Paeh teh aing saraki aing teh nya. Aduh. Tah geroan buru kitu dari geus teu kuat teh ieu. Dari hadieu sia bapak maneh tingali aduh. Buah-buah. Ka dari buru ngariung dieu. Bapak maneh siga rek paeh. Mana adi maneh? Ih segera mah Kunaon, Pak? Pak kunaon, Pak? Ieu atuh lalaunan we nyaho bapak maneh rek paeh. Ieu barudak Naon? dengekeun kumaha. Naon, sok. Ieu bapak teh boga tempatnya. Tempat naon? Di kidul tanah dan tira cengkeh ka kidul nya. Entong dijual omat. Kanu ieu maneh ulah ieu sawah nu di ditu di Citeko ulah dijualnya omat. Da anu batur sawahna. Anu batur. Semoga ini akan. Udang heula, Pak, udang heula. Aduh. Jadi kita keur sirah teh keur lieur teh. Sirah sedareuna. Hayang naon atuh? Tadi teh cenah penyakit naon nya. Mah leungeut kitu ieu hayang naon? Hayang cager mah tak gering oge. Nya nu geuring hayang paeh da eueuh atuh. Ieu pokona mah maneh cing sabar eta mah. Maneh teh nya ieu. Nu geuring mah sabar tan nu cager kudu sabar mah. Terus siapa teh? Cager mah leuwih-leuwih ti geuring, capek hate capek pikiran. Ayeuna da kumaha atuh? Ayeuna kumaha hayang naon sok omongkeun ayeuna. Besi ponok umur nya ieu. Omat pangbejakeun eta tanah teh ulah dijarwa ku manehnya Moal dijual. Dan batur Atuh ngajual nu batur ka dihukum ge. Bapak maneh mah dia mah teu uyahan. Sia ieu aya mah geuwat. Bejaan we umumkeun bapak maneh rek paeh. Umumkeun wae kitu ieu wae. Rek buah-buah rek paeh tinggal Atuh urang umumkeun atuh yeuh. Cik buru kan. Matoak ka teh. Kunaon hirup teh cager aing main oge. Ih cager dasar. Dasar ieu mah jadi Capek gawe ngehorem gawe. dasar bapak sia mah titara di oge aing. Kumaha mah ieu? Balik pisan. Dam dam dolam hubara, dam dam dolam hubara.